Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun Mas Tabir nyeranakeun di kelas 11 MIPA genep. Dia boleh dengan nugikeun di antara Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru anu di kusim kuring pipi hormat. Rencangan anu kusim kuring dimulyakeun. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Nu Maha Esa. Lantaran urang tiasa kempel dina acara ieu. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dugi ka para sahabatna, para tabiin, tur dugi ka urang sadayana nu anut kamantena. Bapak Ibu sareng rencangan sadayana perkawis kebersihan mangrupakeun hiji hal anu priyogi ku urang diperhatikeun. Naon margina kebersihan ieu mangrupakeun hiji kunci kahirupan urang di alam dunia. Di mana urang tiasa ngarawat kebersihan lingkungan sakola atanapi lingkungan rumah tangga, hartosna urang tos ngalaksanakeun tina ieu sebagian iman. Lamun dina hadis nyaeta anu hartina kebersihan teh mangrupa bagian tina kaimanan. Ku kituna kawajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kebersihan sakola. Lingkungan sakola tiasa bersih lamun urang biasa ngajagana. Ku kituna kebersihan sakola kudu dipiara kalawan sae. Insyaallah urang sadayana anu nepatkeun ieu tempat bakal sehat. Tebih tina panyakit anu datang tina kotoran lingkungan. Sakitu ti sim kuring mugi aya manfaatna. Khususna ka sim kuring umumna ka urang sadayana. Hampunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.